Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun satu acana simkuring sejanyanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu di mana dina danget ieu arurang tiasa kempel sanajan dina lowongan Zoom. Oge teh hilap salawat sinareng salam mugia terus dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge simkuring teh hilap ngahaturkeun nuhun ka rencangan sadayana anu atos dongkap kana ieu lowongan anu tiasa nyakseni kitu pedaran ti simkuring dina danget ayeuna. Simkuring sejenepangkeun wasta Pun Rini Nur Febrianti, mahasiswi S1 Sastra Sunda FIB Universitas Pajajaran anu didadanget ieu sejamedarkeun perkawis sajarah sasakrawayan anu dijajaran sajarah perjuangan di wewengkon Sunda anu dipopohokeun. Salajengna tiasa di next. Mohon. Nah, ayeuna simkuring bade medarkeun heula naon sih anu disebat sasakrawayan. Sapertos namina nya janten sasakrawayan teh mangrupakeun sasak anu lokasina atanapi anu ayeuna teh aya di wilayah Kabupaten Bandung atanapi wewengkon Kabupaten Bandung nu nyambungkeun Desa Kiangroke sareng Desa Cangkuang. Ta janten ieu sasakrawayan teh nya mangrupakeun sasak biasa salaresna mah anu nyambungkeun ti antara Desa Kiangroke ka Desa Cangkuang anu aya di Kabupaten Bandung gitu. Nah, salajengna naon sih anu biasana gitu si sasak ieu teh digunakeun kanggo naon gitu. Nah, dina sapopoena mah sasakrawayan teh digunakeun pikeun masyarakat anu aya di wilayah Kiangroke nyaliranya khususna kanggo janten sarana gitu, sarana meuntas lah intina mah janten kan si sasak eta teh janten panghubung antara padumukan warga sareng serang gitu janten pami masyarakat anu bade ka Serang teh ngangge sasak ieu gitu zaman ayeuna mah. Tapi pami ditinggal dina sajarahna janten sasak anu mangrupakeun sasak sederhana gitunya, sasak anu nya biasa lah sasak rawayan biasa salaresna mah eta teh nyimpen sajarah anu kalintang pentingna oge kalintang luar biasana gitu. Nah, sajarah naon sih anu aya di sasakrawayan ieu teh? Janten sajarah anu aya di sasakrawayan ieu teh mangrupakeun muhun sasak teh jembatan. Nah, sajarah anu aya di sasakrawayan ieu teh mangrupakeun sajarah pertempuran atanapi riwayat pertempuran gitu antara bangsa urang bangsa Indonesia utamina ti warga Indonesia anu ngepertahankeun kemerdekaan kanggo ngepertahankeun kemerdekaan ti bangsa Walanda. Nah, gitu. Nah, janten naha sih ieu kejadian teh meni gampang gitunya dipopohokeun atanapi gampang dihilapkeun janten kieu rancangan sadaya. Sasak anu aya di wilayah Kiangroke ieu teh meskipun ngandungnya sanajan ngandung kejadian anu kalintang pentingna tapi seueur keneh masyarakat Indonesia gitu anu henteu terang yen dina ieu tempat teh aya kejadian atanapi aya sejarah luar biasa. Malahan mah pangintennya masyarakat di Kabupaten Bandung wae gitunya atanapi arurang anu nonya padumukana aya di wewengkon Sunda gitu. Da arurang oge kadang abi oge sata acana henteu terang gitu yen di Kabupaten Bandung atanapi di Bandung Selatan teh aya riwayat sejarah gitu salain ti Bandung Lautan Api. Janten seseueurna mah pami ditaros aya naon sih kronologi sejarah atanapi kejadian sejarah di Kabupaten Bandung pasti seseueurna ngawalorna teh nya Bandung Lautan Api gitunya. Nah, salaresna mah salain ti Bandung Lautan Api aya rentetan atanapi anu patalina oge sareng si Bandung Lautan Api eta teh nyaeta ieu pertempuran di sasakrawayan gitu. Oge, tiasa di next. Nah, iraha sih ai pertempuran di sasakrawayan teh janten kapungkur keayaan atanapi kejadian gitunya ieu pertempuran di sasakrawayan teh di tanggal 20 genep Agustus 1846. Nah, ieu teh pamita lepat mah harita teh nuju bulan Ramadan janten kabayangnya ku arurang dina kaayaan Ramadan, dina kaayaan warga teh nuju paruasa teras aya kejadian anu nya naonnya ngajantenkeun
sieun gitu nya, janten warga teh nuju puasa tapi dibarengan ku rasa was-was atanapi ku kasieun kadatangan bangsa Walanda gitu. Nah, janten kapungkur teh kitu nuju bulan puasa nuju beujeuhna nya nuju beujeuhna puasa kitu nya, tapi oge dibarengan ku rasa was-was kapungkur mah, ah meuni sieun kita meureun da bangsa Walanda teh tiasa datang kitu iraha wae gitu. Nah, janten kumaha sih kronologi kejadian atanapi kumaha kejadian pas di pertempuran Sasakrawayan eta. Nah, janten perjuangan di Sasakrawayan ieu teh kapungkur janten kan kapungkur mah aya patrolinya, aya nu disebat patroli. Sababaraha wilayah teh nya dijagaan gitu ku para pasukan patroli gitu kan. Soalnya sieun wae kan iraha-iraha wae tiasa dongkap gitu si Walanda teh. Nah, kapungkur teh jam 8-an lah gitunya, jam 8 teh nuju aya patroli atanapi penjagaan keamanan gitunya ti Kesatuan Trika anu dipimpin ku Kapten Kadarusmo oge aya di patroli oge atanapi dijaga oge ku Persatuan Polisi Tentara anu pimpinan Kapten Gandawijaya. Nah, kapungkur teh aranjeunna nuju patroli kitunya nuju ngurilingan lah intina mah nuju ngurilingan di sekitar Sasakrawayan eta. Nah, salajengna teh nya naon nya panginten nuju henteu sadar atanapi nuju lengah oge si penjagaanna teh kurang janten weh pas eta teh ku teu sadar eta atanapi ku lengahna atanapi ku kurangna penjagaan dongkap bangsa Walanda anu langsung ngahujanan ku peluru atanapi anu langsung nyerang gitu kapungkur teh. Nah, kumaha sih eta kajadianna gitunya pas keur eta. Nah, kumaha dimararana warga teh gitu. Nah, kapungkur oge ti warga oge marantosan gitu kan tentara-tentara oge atanapi kan kapungkur mah nya bangsa Trika, TKA atanapi Persatuan Polisi Tentara teh henteu seueur kapungkur teh anu patroli. Nah, janten para warga oge mantosan gitu, mantosan aranjeunna kanggo ngajagaan atanapi kanggo ikut bertempur, kanggo ilubiung kana pertempuran eta gitu. Nah, janten weh pas keur eta teh di mana sih warga anu sanesna gitu. Nah, aya organisasi-organisasi masyarakat anu ngiring gitu, ngiring mantosan di antara dina Hizbullah, teras oge Trika sareng sajabana teras aya oge kamana ieu masyarakat anu sanesna gitu. Nah, numutkeun aya salah hiji narasumber nya anu anjeunna teh mangrupakeun saksi sejarah dina kapungkur kajadian pertempuran Sasakrawayan ieu, saurna teh kapungkur teh pas nuju eta pertempuran kajadian anu non pas nuju peluru cing berledug teh kapungkur teh warga teh di mana nyara rumput di handapeun tangkal awi sarangnya pokoknya nyara rumput milarian tempat gitu anu sakintana teh aman gitu. Nah, salian teh eta kumaha ai eta persenjataan ti arurang kumaha apakah mencukupi atanapi henteu. Nah, teu tiasa janten pasukan arurang teh teu tiasa ngimbangan pasukan Walanda anu ku persenjataan lengkap. Nah, nyada arurang mah ti arurang mah nya ku persenjataan saayana komo deui anu ti pihak warga. Pasti pihak warganya ngan ngageduhan panginten bambu runcing, senapan oge panginten atanapi bedil ti para tentara atanapi ti pasukan patroli oge teu tiasa ngimbangan persenjataan anu ti pasukan Walanda gitu. Nah, rengsena ti tabuh sabaraha dugi ka tabuh sabaraha sih ieu pertempuran teh. Nah, jantan pertempuran ieu teh lumangsung ti tabuh 8-an atanapi nya 10-an gitu lah enjing-enjing dugi ka tabuh 3 atanapi 4 sonten gitu. Nah, di dinya tiasa kabayangnya ku arurang sadayana kumaha pabalatakna kitunya jasad para pahlawan urang teh gitu. Nah, ku sabab eta 43 pajuang ti Indonesia atanapi ti pihak arurang gugur gitu. Tiasa di next. Nah, salajengna aya proses evakuasi anu dilakukan ku kaum istri. Janten aya kaunikan, hiji kaunikan dina ieu kajadian teh. Margi proses evakuasi kanggo para jasad
pahlawan arurang eta dilakukan ku kaum istri. Nah, kaum pamegetna di mararana salian ti kaum pameget anu entos mantosan pertempuran, tapi oge kaum pameget teh kan aya anu nuju ka pungkur mah nya non masih keneh dararamel kitu nya. Da mah aya nu di kebon, aya nu di mana, pokona mah ninggalkeun eta wilayah gitu, atanapi ninggalkeun bumina sewang-sewangan. Nah, akhirna anu araya di bumi teh seseueurna mah aya eta ge kaum pamegat mung seseueurna mah kaum istri sareng kaum murangkali. Nah, atuh kumaha eta ngaevakuasi jasad anu seueurna 43 orang eta teh atanapi 43 jasad teh kumaha dievakuasi ku kaum istri sareng ku kaum murangkali. Nah, akhirna mah aranjeunna teh gaduh ide kitu nya kanggo ngaevakuasina teh ku cara di gotongan ku taraje. Terang kan taraje teh mangrupa tangganya nya taraje gitu tangga awi. Nah, kapungkur teh da panginten diangkut ku nyalira mah teu kaangkut da beratnya beda kan jasad ayeuna jasad pamaget mah nya diangkut ku istri gitu. Nah, akhirna para kaum istri teh ngide kanggo ngangkatan eta jasad ku taraje gitu. Nah, diangkut eta jasad teh hiji-hiji disimpen heula dikumpulkeun di aya namina teh panginten pami aya nama desanya, desa di wilayah Kiang Roke. Nah, tuluy wae di Canda Kapangalengan janten ieu para jasad pahlawan arurang teh ayeuna dikuburkeun atanapi arurang tiasa mendakan kuburanna nyaeta di Pangalengan. Para pahlawan bangsa arurang anu atos bertempur ku gigihna gitunya dina pertempuran Sasakrawayan ieu teh ayeuna dikuburkeunna di Pangalengan gitu. Salajengna next. Nah, ieu aya carita unik atanapi hal unik anu kajadian dina ieu peristiwa sajarah gitu. Janten aya hiji jenazah namina teh Jenderal Enung atanapi anu Merta Enung, ieu anu patukar sareng jenazah Walanda. Janten kapungkur teh pas proses evakuasi kan ditinggalan ya hiji-hiji. Ditinggalan hiji-hiji jenazah teh. Nah, cenah teu kapendak ieu jenazah anu Merta Enung teh naha ka mana gitu. Nah, janten aya weh spekulasi bahwa atanapi yen ieu jenazah anu Merta Enung teh patuker atanapi pahili sareng jenazah ti bangsa Walanda gitu. Nah, itu merupakan hal unik oge nya dina ieu sajarah gitu anu panginten teu seueur jalmi tarerang gitu. Utamina we anu arurang aya di wewengkon Sunda atanapi Kabupaten Bandung oge. Nah, teras kumaha sih usaha pamarentah pikeun ngajaga ieu sajarah atanapi pikeun ngemutan para masyarakat ngeunaan ieu sajarah teh. Nah, anu kahiji nyaeta dibangunkeun hiji tugu janten di tepatos jauhnya, tepatos tebih di Sasakrawayan eta aya hiji tugu anu namina Tugu Sasakrawayan oge anu dibangun pikeun ngemutan gitunya ke masyarakat yen kapungkur teh di tahun 1846 teh aya pertempuran anu namina Pertempuran Sasakrawayan gitu. Nah, ieu tugu teh dibangun teras oge sempet diperbaiki atanapi disasae gitunya ku pemerintah. Nah, eta teh salah sawios usaha gitu ti pamarentah pikeun ngajagi ieu sajarah gitu. Salian ti ayana tugu ya. Oge kapungkur mah saurna teh aya upacara peringatan janten di Hari Pahlawan eta sering aya upacara di caket tugu janten kalaresan di payunan tugu teh aya tanah lapang gitunya lapang ageung kanggo ngayakeun upacara mung saurna teh terakhir diayakeun di tahun 2010-an janten ka dieu keuna mah tos tara aya deui ieu upacara-upacara kitu teh. Nah, panginten eta anu nyababkeun arurang wae gitu salaku generasi ngorah henteu terang gitu. Aya peristiwa di Sasakrawayan anu eta teh mangrupakeun rentetan atanapi tuluyan ti Bandung Lautan Api gitu. Nu aya patalina sareng Bandung Lautan Api gitu. Janten mirisnya arurang oge ayeuna teu mendakan gitu. Naon sih anu tiasa ku arurang di ala gitu elmuna ngeunaan ieu
peristiwa teh margi da teu aya oge kitu peringatan sareng sajabina mung aya tugu panginten eta mah kumaha arurangna oge bade dongkapan api henteuna gitu. Oke, next. Nah, janten naon tugas arurang salaku generasi ngora. Nah, numutkeun abi mah nya tugas arurang salaku generasi ngora teh kan kapungkur mah geuning aya anu namina pesan kitunya ti Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Janten eta tah peran arurang gitu di generasi ngora, salaku generasi ngora teh tong sakali-kali arurang ninggalkeun naon anu namina sejarah. Arurang kedah teras ngemutan gitu ngeunaan sejarah eta. Nah, kanggo naon eta kanggo tolakan kangge arurang semangat oge pikeun ngajagi kitunya ngajagi ieu kamardekaan atanapi ngajagi ieu bangsa. Panginten kan ai kapungkur mah usaha ngapertahankeun teh dugi ka naon ngataruhkeun nyawa tah ayeuna mah peran arurang anu kedah mertahankeun ieu negara teh atanapi ieu kamardekaan teh gitu. Oke, next. Nah, sakitu wae panginten cekap wae ti simkuring mah pedaran ngeunaan sajarah di Sasakrawayan. Mugia kaala manfaatna panginten kanggo rerencangan sadaya utamina oge kangge abi nyalira gitu. Hapunten wae bilih saur bahe carek bobo sapanon canang sapakan. Hapunten anu kasuhun simkuring Rina Nur Febrianti ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.